Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina ieu acara. Aduh, mudah-mudahan ieu reungan teh ngajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamat, sareng mudah-mudahan urang sadaya tiasa diriungkeun engke dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka alam wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadaya simkuring ngadeg di payunan para hadirin teh wireh janten perwakilan kangge menyampaikan sambutan dina acara tamrinan ieu. Alhamdulillah ya acara teh seueur antusiasna boh ti para santri atanapi hadirin sadaya simkuring ngarasa bingah anu teu aya hinggana. Sareng deui kangge para santri kedah sumanget tong sieun, tong isieun. Kumargi diayakeun ieu acara teh supados nambih kawani sareng nambih pengalaman, tong dijieun beban bawa enjoy we. Tumbuhkeun dina hati urang sumanget pemuda, sabab urang teh pemuda penerus bangsa, pemuda anu bakal ngaganti posisi anu tos sarapuh ka payuna. Lamun teu urang bakal saha deui. Jadikeun diri urang teh pemuda anu pemberani, gede kawani komo dina palebah jalan Allah, jalan kabeneran. Sareng urang ulah bosen-bosenan neangan ilmu, boh ilmu dunia atanapi agama, khusus nama agama sing sarumanget dina nyuprih ilmuna. Jadikeun kolot urang teh bangga, urang teh jadi kebanggaan kedua orang tua. Mudah-mudahan urang sadaya dijantenkeun jalmi anu soleh-soleha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat tah tisim kuring muasir anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.